Iya. Sok apa bisa lupa tuh? Geneng. Bisa-bisanya. Sok geneng. Bat. Saha nu gering? Sa Abah tadi hareup. Aduh, ya dunungan garing hiji. Jadi garing. Tah minta doa anak gitu. Minta doa anak we ti sadayana nya pamirsa si Abah muda engat gamang gitu. Ayeuna bade di sana ke rumah sakit si Abah teh. Oh, ke rumah sakit. Ya, oh, gitu, bade berobat ke dokter. Nya. Oh. Anu di mana teh? Anu di mana? Naon di mana? Rumah sakitna? Rumah sakit itu lah nu dekat we. Ah, nu dekat kan? Nya. Oh. Nu dekat we si Abah sok. Nu akan ku Cenah penyakit naon cenah si Abah teh? Penyakitna seueur komplikasi. Hah? Komplikasi nya jantung aya, lieur aya. Oh, komplikasi Abah. Jadi beuteung. Oh, nyeri beuteung aya. Rupa-rupa komplikasi. Utah getih cenanya. Oh, utah getihnya? Heeh. Oh, utah getih. Utah getih. Ya teh Abah singgeung aja Bang Bahnya. Moal nama meh ngahibur deui para penonton Abah yeuh. Muhun langsung eta si Abah teh nuju teh Damang bade ka rumah sakit heula cenah ieu teh. Satu dilanjutnya perjalanan Sok lanjut heula lanjut heula. Kapan saya dilanjut heula nya? Heeh. Enten. Ya. Oh. Tapi Tos dugi ya. Sok apa bisa lupa tuh? Geneng. Bisa-bisanya. Sok geneng. Ubah. Waduh. Aik berobat Abah. Oke. Aik mulai bubur lah moal. Bubur lah karena aki-aki ya. Sarapan heula can sarapan, Pak. Selamat. Sok atuh. Tuntun. Bu, yang bubur. Di bubur sih dia. Antri. Oh, di daerah lain teh nya. Daerah Labu. Dahar kan. Salunya. Sarapan heula. Sing minum obat itu. Apa sih cara-cara kan? Kita di rumah sakit mana? Iya, ya Payapi eta. Payapi. Di mana ya itu? Hah? Hilang lah. Oh, Cilangla. Penjataan aku. Hah? Penjataan karunya. Oke. Aduh, cager. Hah? Aduh, palayut teh nama. Pelayan. Nah, dia rajin akur teruguring heula saurang. Cara tekna da urang mah ieu kieu mah sok bagus. Urang mah baik, jadi abang. Ya, gitu. Saya pun gitu tah. Masuk eta purna eta tadi. Hah? Bos. Oh, atuh cenah ada teh ngareuna meureun para lain. Asa ngakan paria meureun. Ayeuna bae tah. Ampun, di aki-aki aing. Peuting anu rewas mah urang mah? Hah? Peuting. Teleponan penting jam sabaraha? Peuting jam 61. Jam 1 bah peuting teh langsung guruduk urang teh ka kebon. Oh. Tenang. Simpan. Itu. Bikeun nya nu mah. Heeh. Ada teh seep bubur lagi pikeun deui we balikeun deui. Bayar setengah dah. Bangsa eutiknya. Heeh. Kan aing cager teh buru bakakon padang nahar. Heeh. Geus mah kan paria ge pahit. Sakit deh. Jadi pentingna lain bawel bah ieu ulah ngopi naon teh nyak ieu tah. Heeh, ngopi prean. Bisa jadi penyakit mah ripu. Dan abi bawel si arai mah cenah hoyong we mamatahan aing cenah ge. Oh, tah penyakit teh kieu pan jadi. Jadi penyakit teh ieu cenah ke cek iana ye cek istrina ye teh. Penyakit teh ieu jadi segala aya teh ning. Aplikasi heueuh.
Jadi puting-puting teh utak getik cenah. Angan caeul. Ya teh banyak angan seueul. Oh, liur cenah kitu muter. Heeh. Di jero. Di jero aja banget. Alhamdulillah pamirsa abdi tos dugi di Kabumi nya tos ngobatan si Abah di rumah sakit. Ka pamirsa mohon doana nya ti sadayana pen-pen kakek gaul pen-pen Abah sadayana nyungkeun dorong doana si Abah cing engal damang deui cara bihari deui supaya tiasa ngahibur deui ka pamirsa sadayana nya. Hatur nuhun sakitu ti Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.